Ma ba'du. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i junubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Shadaqallahul azim. Wa balagar rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa razikuna wa maulana minasyahidin wa syakirin biqalbin salim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah salatullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doa nabasing ijabah. Iya sadaya jamaah doa nabasing ijabah. Sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin habibillah. Putra masing solehkeun, rumah tangga harmoniskeun, rizkina masing jembarkeun, milikna masing agengkeun. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salam ala taha. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma ja'alna iman nabi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabadana disim kuring yang gakeun tahiyatul mukminin dirangkai kumintonkeun kanuripi kahormat kasegenap jajaran kepanitiaan, wabil khusus ka pimpinan Majlis Taklim beserta jajarannya, para alim ulama, para asatid, para ajengan, ikhwanul mubaligin anu ngaheuyeup dayeuh nyucruk ieu rempur, jama-jama anu masyhur, mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur, amal ibadahna masing mabrur, oke sing ditebihkeun tina perkara anu mantak ngajadikeun kubur. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer anu ngagaduhan wewenang di ieu wewengkon, mobil khusus ka kepala desa anu ageng jasana, Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawe ngan gajihna teu pati gede. Aya Bapak RT aya, Bapak RW aya. Alhamdulillah. Ieu peringkat tingkat 7 leuwih luhur ti gubernur tapi teu masyhur-masyhur unggal isuk pagaweanana ngan saukur nanangkeup tuur. Eta teh saha? Bapak RW. Di mana-mana datang beas raskin eta Pak RT osok rada pusing kusabab disangka ku masyarakat bea ku maneh padahal teu ngalet
RT mah tengah ningang we aya di masyarakat anu parabola terang bu parabola terang parabola naon parabola cenah terang jemprit parabola parawan dobol tiheul anu diteangan saha padahal mah RT teu milu nyol RT mah teu milu kurang ragam RT mah teu milu kurang doakeun Pak RT Pak RW sing panjang yuswana amin sing dibabarikeun beureuk rezekina amin sing tiasa berangkat ka tanah suci Mekah Mukarramah amin sing ditambah pamajikanana ini itu amin terjadi kunaon mak kunaon ulah lain RT nyandung oh ulah bapak-bapak ibu-ibu para pemuda pemudi santriawan santriawati karyawan karyawati si doa jeung si doi ngan muhabe jisim kuring mun boga anak parawan ulah dikawinkeun ka aki-aki seperti terjadi dina televisi tahun 80 hiji kisahna Datuk Maringgi nu ngarebut ka bogohna Samsur Bahri yakni Siti Nurbaya ngaranna langkung utami tikahkeun bae ka para santri terutami anu ngadeg di payunan para wargi hitung iklan aing masukan we anu nyang-nyang euy tapi ieu mah khusus ka parawan mak mama aing teh hayang Allah subhanallah luar biasa mak di ditu tingali keur ngahulung karena mak ngahulung wae tuh anu di juru geurah nu di pojok alohot teh ningali di panggung jiga Aliando bener nya Bapak miwah ibu rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah hade goreng kecap kicep tingkah lempah jeung pola sok sanajan poe kamari urang menang kabungah moal kasampeur poe isukan belum tentu kealaman poe teh aya tilu poe nu geus poe nu eukeur poe nu arek poe nu geus moal kasampeur poe nu eukeur ayeuna teh poe nu arek belum tentu kealaman awaning ku betah di alam dunia unur tahun datang bulan satahun asa genep bulan asa sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik mun teu percaya tanyakeun wae kanu boga hutang kiridit bosok ngahutang ya tingali wajahna ge wajah kiridit daena mah geus zamanna musim kiridit boga mobil menang boga motor menang boga imam menang boga salaki menang mainnya setiap boga salaki menang ini dia teh mudah-mudahan berkahna ieu maulid nabi nu boga hutang sing kabayar hutangna nu luhur kaju nu handap ka honta nu leutik ka beuli nu gede nya kitu we nganyuk deui da musim ngan oke mudah-mudahan berkah ieu maulid nabi anu nyumbangkeun tanagana pikiranana katut hartana sing dijembarkeun mirik rezekina ku Allah subhanahu wa taala sebab ai kahadean mah moal berkurang tapi bertambah sakumaha anu parantos dijangkikeun ku Allah subhanahu wa taala mau jaa bil hasanati balahu asru amsalihha nah seteh atuh hanes beberege gawe ngibet Allah na saeutika balikan deui Allah na sing ragem siap Allah na sing ragem siap perjanjian heula nyebut Allah na ulah waka eureun lamun ieu can ngeupul siap bu mau jaa bil
hasanati falahu asru amsalihha. Dan udah pakai beres. Kedeladan. Sing sajelma nu ngalakukeun kahadean ku Allah bakal dibales 10 kahadean. Mudah-mudahan nu boga motor hiji sing jadi 2. Nu boga mobil hiji sing jadi 2. Nu boga imah hiji sing jadi 2. Nu boga sawah hiji sing jadi 2. Boga pamajikan hiji sing jadi. Ngabegek deui aing mak euy. Ngabegek deui mak euy, aduh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi nu teu damang sing dienggal-enggalkeun damang, amin. Nu keur boke sing tajirkeun. Nuker nganggur sing boga pagawean. Mudah-mudahan anu boga penyakit gula sing leungit gulana. Nu boga penyakit kolesterol sing leungit kolesterolna. Nu boga penyakit stroke sing leungit stroke-na. Nu nyeri sirah sing leungit. Mainnya sete sing leungit sirahna tuh kira-kira we balaanan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, da tadi mah ngaji enggeus tubuhnya. Ngaji enggeus bener teu? Bener. Ibu puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwah salamna mugia dilimpah curahkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina wengi ieu sing kuring tiasa silaturahmi sareng orang naon ieu namina kampung teh yeuh. Buntar. Hah? Buntar. Buntar. Oh, buntar. Buntar atuh melotot ibu budak melotot. Sareng orang buntar sim kuring sababiahna tiasa silaturahmi sareng orang buntar nyaeta sebab wasilah pun rencang. Ustaz Tobri sareng kasepuhan nyaeta Kiai Haji Halimi nya Halimi sanes. Anu mudah-mudahan barantena sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dibabarikeun merik rezekina, sing dilancarkeun usahana, mudah-mudahan sing diteguhkeun tina nanyurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kalawan takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disengrar, manusia teh tangan pangawasanna mungkul Allah nu wisesa. Cuduk waktu nu rahayu ningang bangsa nulugina melati mekarna ati cempakak makak dadada dipapak sinar sang surya. Ngalengkeung keuing ngabandaleut ngetang-ngetang akar pinang hepak marbayasa. Riung kurung bongkok maronjok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu marontok darenok tur marake androk an mau hape jisim kuring ka ibu-ibu ulah sok marake cana pondok bisi kadeuleu ngagendok sagede batok mun kana tuur jadi leklok kana cangkeng jadi incok tungtung nasib kuring besok hayang rada ngarontok. Ibu biasana pangajian muludan bahasana muludan bapak-bapak nu hadirna sok loba ibu. Biasana ngayakeun rajaban bapak-bapak nu hadirna loba ibu. Nah kira-kira na pengajian mingguan di dia loba bapak-bapak atau ibu-ibu? Pengajian mingguan loba bapak-bapak atau ibu-ibu? Berarti lamun gitu hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Nu gegeroh ibu, nu ngisikan ibu, anu nyangu ibu, loba ngaji ibu, loba hutang. Ketika hutang-hutang loba na ibu-ibu. Keke-kela anak ieu kerudung ieu menangannya kayana ieu. Hah? Geus lunas can boyoh. Geus lunas can.
Da katingali nu lunas mah tuh paguh make nage. Anu can lunas mah ngalemere. Ulah diomekeun atuh katingali ngage. Katingali utang-utang Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah salut ka ibu-ibu mah. Sebenarnya mah ieu negara ge milik ibu-ibu. Ibu Pertiwi. Eueun disebutkeun Bapak Tiwi. Jakarta milik ibu-ibu. Ibu kota. Eueun disebutkeun Bapak kota. Anggota badan oge kabehna milik ibu-ibu.